Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Nuriatul Faridah di kelas 11 MIPA 7. Ibu guru pangajar basa Sunda anu kusim kuring dipihormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipikacimpan. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang tiasa ngempel dina kesempatan ieu. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kaluargina, sahabatna, sarta ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun diantara singget ngeunaan kaendahan hirup babarengan di pondok pasantren. Pikeun santri, pondok pasantren mangrupikeun bumi kadua, sakaligus kaluargi kadua, salian ti bumi. Kahirupan ku cara neangan ilmu di pasantren nyaeta jalan hirup anu endah. Sanaos tebih ti indung sareng bapa, hirup oge mandiri, ngan kakaluargaan di pondok pasantren teu jauh benten sareng kaluargi di bumi. Kumaha henteu? Salila 24 jam, sapopoe babarengan, sagala rupi ge babarengan, boh eta emam, diajar, bebersih, dugi ka boboge sareng. Karerencangan jiga ka adi lanceuk. Lamun rerencangan keur bungah, urang teh ngilu bungah. Lamun rerencangan keur ngewa ka batur, urang ge ngilu ngewa. Salian ti eta, urang sadaya tiasa diajar hirup kanggo masa depan anu mandiri jeung leuwih dewasa. Sakitu endahna kahirupan kakaluargaan di pondok pasantren nu unik kalayan rupi-rupi karakter. Rupina sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya kakirangan sareng kalepatan, bilih aya cariosan anu teu merenah dina manah, nada dihapunten, da sadaya kasayan eta ti Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng sadaya kakirangan eta ti simkuring pribados. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.